Pasti lembur bae di lembur. Kiai, mulai aya bae hiji jawara anu gergeteun. Anu resepen loba, anu gergeteun loba kitu bae kahirupan mah terus bae moal eureun-eureun datang ka maot pemantak asal teger hate bae. Asal teger hate bae ka Gusti Allah lantaran salila hirup boro-boro urang di akhir zaman. Cacakan Kangjeng Rasul ge kos kitu. Cacakan para sahabat ge kos kitu. Cacakan para tabi'in ge kos kitu. Komo nu ka urang mah. Begitu diamati, nu tadina teresepeun ka urang jadi resepeun, nu tadina resepeun jadi teresepeun. Wari balik deui, nu tadina resep teresep jadi resep deui, nu tadina resep jadi teresep jadi resep deui, nu tadina resep jadi teresep jadi resep deui. Selamana kitu bae hirup di dunia. Nah, kuari aya jelema teresepeun ka urang. Urang ngomong sakitu rapihna, sakitu bagusna, sakitu benerna. Nu resepeun mah tambah cinta, tambah iman, nu teresepeun mah tambah asun. Wala yazidanna katsiran tetep kajen hukuman. Urang ngomong lempeng, nyana ngomong makin jahat ka urang. Urang teu maksud nyinggung, nyana asa singgung bae. Itu bae salilana. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Pak Kiai abdi bade naros. Abdi boga pare tapi tos di Jakarta. Apakah eta duitna kudu di Jakarta deui apa henteu atuh teh henteu teh mah ka masjid geun we kabeh bacakeun bade almarhum Haji Abdul Latif bin Hamzir Dukuh Cikupa. Ieu mah tokoh Mas Tabrani Tangerang, keluarga besar tokoh Mas. Ieu ge pertanyaan keneh naon ya Pak Kiai, saya rek naros, saya pedagang emas. Terus bagaimana cara mengeluarkan zakatnya tiap tahun? Apakah dihitung semua dagangan yang ada? Apakah keuntungannya saja? Dan berapa persen yang harus dikeluarkan? Salam. Jadi kalau mau dikeluarkan zakatnya, bukan kalau mau, harus mau. Dihitung semua modal dan keuntungan selain dari yang dipakai makan dan minum. Hitung semua, kemudian setelah ditotal nisab atau tidak. Kalau nisab dengan gampang saja ukuran 100 gram pasti nisab tambah dagang emas. Hai emas boga toko mah kecuali keliling. Kemudian dihitung, setelah dihitung keluarkan zakatnya rubul usyri 1/4/10. Kalau ada 100 juta bagi 10, 100 juta bagi 10 seberapa? Berat. Itu biasa ngitung sama 100 juta benuletik lah bagi 10 seberapa? 10 juta, ya ngomong 20 juta, heran. Itu bisa ngitung ulah calang apa tuh sih? 100 juta bagi 10 berarti 10 juta. 10 juta bagi 4 2,5 juta, jadi 100 juta 2,5 juta zakatnya. Mun 1 miliar 1 miliar bagi 10 100 juta, 100 bagi 4 25 juta. Tadi mah ngadenge 2,5 juta, ya kecil. Barang ngadenge 25 juta ngap juga ya.
eta gagarak 1 miliar mun urang boga duit misalnya 1 triliun malah ya di majelis ieu mah ya bangsa 10 miliar mah aya meureun boga 20 miliar aya hitunganna mah buktina mah wallahu a'lam namun 10 miliar bagi 10 berarti 1 miliar bagi 4 250 kijang hiji Innova gitu bae aja babari masih keneh urang nyaritakeun karakter-karakter Yahudi sababaraha ayat urang geus dibahas tentang karakter-karakter Yahudi nu ternyata horenganan karakter Yahudi teh aya di negara urang bahkan di tokoh-tokoh agama ge aya bahkan di kiai-kiai ge aya masyaallah karakter Yahudi nu kamari wa tara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal ningali kalolobana Yahudi syari'una fil ismi gegeraan musabaqah paheula-heula mungkat tinggalin dina sidik dina bohong wal udwan jeung dina zalim wa aklihimus suhd jeung ngadahar riswah ngadahar sogokan termasuk ngadahar riba etalah karakter Yahudi geus jarang kabeh sogokan eta sogok menyogok adalah karakter Yahudi kuari di Indonesia ambalaya nuhun alhamdulillahirabbil bungeun ibu alhamdulillah sanajan heueuh ge tetep teu aya alhamdulillah lebih sama kanu ya'malun pang goreng-goreng nekos itu kalakuan insyaallah ieu di negara urang deuk narobah supaya lempeng moal mah 10 20 tahun komo can aya niatan deuk narobah cacakan ti niat jeung berangkat ge can bisa 10 tahun 20 tahun ge can mungkin rapi masyaallah sehingga negara orang alhamdulillah terkenal korupsina sakitu ge lumayan terkenal eta teh urang Indonesia papan sebenarnya mah bala lagi sararopa teu boga karakter nu kos kitu teh baheula aslina urang Indonesia mah beuh masyaallah hararebat dididik ku para wali-wali Allah mantak aya marhaba mantak aya macam manaki di Surabaya di Jawa Tengah Jawa Barat komo ka Bantenkeun eta teh dididik ku para wali-wali Allah wali sana datang ka kuari dioyak-oyak kita urang marhaba ge ieu tetepan ajeun gelut daripada kita ulah marhaba gelut dia jeung aing buangian biasa memperjuangkan marhaba datang ke hut gelut kita ulah usoli kata bisa usoli baik terus baik kita ulah doa kunut baik walau geus ambalayah nu ngaulah-ulah Muhammadiyah teh itu persis teh datang ke PKS nade aduh ambalayah wahabi tapi tetep teger di Indonesia mah kuat usoli lah. Malah mun aya Muhammadiyah usoli nu guadeng. Usoli. Abah Muhammadiyah gregeteng. Cek Muhammadiyah maka usoli. Tetep bae. Usoli. Aya Muhammadiyah pindah usoli. Sugan teh mah ka Muhammadiyah orenganan. Was-was sama usoli. Usoli. Batur geus rukunya nama usoli. Usul, ieu mah NU na kebak teuing we. Usul. Batur geus tahiyat ka karat. Allahu Akbar. Geunang. Kebak teuing. Nu jelas
Ieu riba jeung riswah teges teu karasa haram. Lain lalagaan ieu teges teu karasa haram. Komo di kalangan DPR mah teu biang pisan. Biang nage. Jadi geus poharaja saya biang sogok. Terus ke pemerintah, terus ke belajar, ke hadapan kabeh. Ialah kelakuan Yahudi supaya nyaobe yang orang Yahudi teh positif. Yang diurang. Itu kiai bagi makin nungguan kiai ini pilih ke mana? Iya ke kulon apa ke kumanu datang na bae. Saya sih kumanu datang na bae. Maksudnya, kamari ka karek 100.000 asan-asan masih eueuh gitu. Gila dek datang deunya. Kiai dibere 100.000 bae ge kuat kaleeh. Masyaallah. Moal beres ilmu sia kajian ku kumaha ge. Mun nungguan duit geus kada itu moal laku bae rukun wudu. Tapi nasna moal laku. Kula jok nungguan duit pamer itu pemerintah. Panas sama bos itu mah. Mun berani mah urang teh saya mere camat ka urang. Can duit kan ieu sogok ya cenah supaya milih satu soek. Iya. Hareupeun camat molong kan disoekeun leutik. Seri ke camat. Yang sabaraha tuh? Ayo mah. Sabaraha tuh? Kontrak kemana? Kontrak politik. Masya Allah, Inggris jasa kelakuan Yahudi terkos gitu. Ya diurang. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik zalim. Antak besuran terus baik ku Gusti Allah diperingati terus ketika tsunami 200.000 leuwih jelema pagolek. Ngerenyedna paling aya 2 tilu poe ka dieu biasa. Bere gempa Yogyakarta, rada aya ngaranjan Zeti. Bere banjir, gunung Bitu. Kadieuna mah geus teu aya ngaranjan deui. Mun aya gempa teh mah, di gempa di mana? Cianjur, anu pae. Aya sabaraha? 5 Zeti. Halo teh jeung. Geus ada yang ratusan ribu, ribuan, barang aya gempa payana 5 atau 10. Teh letik tau bos itu. Tersep aing mah. Insyaallah. Sudah kumaha ieu masyarakat. Gusti Allah datang ka kos kitu diperingati ku Gusti teh lain tobat. Teu boga pikiran ge mun urang nu disunamikeun sedengkeun kreditan janami. Bang can bere. Mana teh ditanya ku Gusti Allah. Aisyah kudu desekan teh ngresepkeun dunia datang ka tai-tai nage ku sia dihakanan di leg-legnya. Beren aing disadiakeun neraka. Aing mah biasa bisi aya tsunami. Deureus sapas kitu ge rada deureus. Geus saya gempa, deureus ieu man. Masyaallah. Moal meureunnya ka urang mah nya. Nya teh kos kitu ngomongna. Supaya teh mah di anu meureun moal ka urang mah nya. Ulah aing mah ngeureudit teh ka karekapan sadol hiji. Teh geus selesai. Insyaallah. Tambah kuari sileut maksud datang ke Jakarta. Lalagaan juga kurang ngomong. Sedangkan ngomong kula kan harita ka Cikupa. Mudah-mudahan teh Cikupana dicitra bae lah nanti. Anu antingna gede sabelah teh. Sok kadinya hilir dan abek. Ieu kumaha ieu lalakon. Makin ka dieu, makin kieu. Ya Allah, ya Rabbi. Lain deuk beberes agama, lain deuk beberes negara. Tapi lain kabeh ge kana dunia duit, jabatan. Tapi kitu na teh. Padahal contoh geus loba jasa, lo boga dunia pae, jangan sakit kitu na teh. Sugan lu boga mobil loba mawa ban ka jero kuburan janten. Banding ke di bawah tuh komo bisa saja insyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah, diberi muka mata hati orang ku Gusti Allah sehingga orang leuwih kenal ke akhirat
musibatan kana dunia. Amin ya rabbal. Ieu karakter Yahudi selanjutnya. Tokoh Yahudi aya nu ngaran Fanhas bin Azuro. Eta ki Fanhas luar biasa dagang maju. Mun ditanya ieu unta saha nu ribuan? Fanhas. Ieu embe saha ieu nu ribuan? Fanhas. Ari itu perdagangan ngebereng di itu nu Fanhas. Ari itu angkutan-angkutan Fanhas. Blok. Pokoknya magis kese nyaritakeunna nunjuk ka mana bae nu ki Fanhas. So Kangjeng Nabi di Madinah dakwah nita iman ka Gusti Allah, nita iman ka anjeunna bahwa anjeunna sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran sugih langsung nyana ngomong di masyarakat. Dulur, ulah waka percaya ka Muhammad. Muhammad teh urang mana? Sapira urang Mekah. Haju deuleu deui Muhammad da jelema susah. Maknya urang dipimpin ku jelema susah. Asa turunahin urang dipimpin ku jelema susah. Haju turunanana lah masih kena disamarkeun. Eta nyana teh ramah kitu tak terhadap umat masih Fanhas teh. Tetapi Kanjeng Nabi mah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah supaya percaya bahwa Allah teh pangeran. Lamun percaya ke Allah pangeran engke diatur ku Gusti Allah cara-cara hirup urang syariat ngaranna abe urang naon kitu ngaranna ngameunangkeun ridho Allah ke di akhirat urang dibere rahmatna surga ngaranna diatur. Tetep bae ki panaswa nakal belah dia nama percaya. Yahudi sebagian anu percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng teh sebagai utusan Allah, nyalamat terus we ngadakwakeun ulah percaya. Jelas-jelas di Fanhas ngabohongkeun bahwa Muhammad lain utusan Allah. Barang ngabohongkeun kitu tah barang ngabohongkeun hatena teh kapan hasud teh. Hasud di jero hate greget. Asana kapamimpinan teh beudang ku Muhammad ieu mah. Hasud lantaran Kangjeng Nabi mah piawai, Kangjeng Nabi mah lemes, Kangjeng Nabi mah ngeunaheun mawana sehingga jelema narurut ka Kangjeng Nabi mulai ditinggalkeun di Fanhas. Ditinggalkeun di tanggalan si hasud beuki gede, hasudna beuki gede beuki menjadi-jadi, kuari jelas-jelas ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi teh seorang rasul. Tidinya ngadadak ku Gusti Allah perekonomianana disempitkeun nu tadina dagang naon bae laku kuari teu laku. Ontakna nu sabaraha nu pararaeh teu kaparaba dijual teu laku kitu keneh embena. Itu kene perdagangan pertokoanana. Datang ka set kawasa Allah mabarian jas. Allah mandek ningkatkeun jelema ngaluhurkeun jelema sakit. Luluhur ditikanakeun pula tek. Masya Allah. Izman tasya wa tudillu man tasya. Dikeluarkan izman tasya. Sakit truk. Nah. Tudillu man tasya. Allah wa truk. Ngantak dia sakit jelema teh usahana ngawarung, truk boga toko, truk boga mobil, boga truk. Wah, gede jasa. Dihitung-hitung kakarak 2 tahun. Aya nu miliarder. Jelema teh sugih kabina mah susah. Eta teh geus kadeuleut ku mata urang bos kitu loba jasa. Loba nu teh sakola teu tamat SD-na teh. Wah, di ditu nu nyana sabau di ditu sabau, di kaler sabau, di wetan sabau, warareu kabeh. Nyana kabeh. Aya anu sakolana luhur. SD-na, SMP, SMA, kuliah kan. Kuari teh geus jadi insinyur, geus jadi profesor, tapi teu boga sapena butut-butut. Loba jasa nu kitu kam akilin ayat mazabihu mazahibu wajahilin jahilin tarfahu marzuqo. Loba jasa nu pinter susah, pikir cerita dunia. Loba jasa nu bodoh sugi.
eta teh kabeh ge meunang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu ge kipanas begitu. Susah. Ngomong kipanas pada susah teh. Tadina sugih ka bina-bina ku ari mah susahna anu luar biasa. Wa qalatil yahudu cek Yahudi panhas ngaranna yadullahi maglulah caknya na yadullahi yad tangan leungeun yadna anggahota jadi leungeun Allah eta maglulah berarti Allah aya leungeunnan mun urang nekatkeun Allah aya leungeunnan urang teh murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atuh kudu kumaha ta'wil kata nu kos kitu teh bisa awilu au fawid warung tanziha lamun aya anu model kos kitu teh kalimat musabahat ngaranna nah bisa awilu ta'wil langsungkeun melalui ilmu bayan atau fawidhu nah tapi bae urang ka Gusti Allah kumaha tapi teh leungeun Allah ya leungeunnan aya ngan leungeun Allah mamukhalafah lil hawadits lamun urang mah tersusun tina jisim eta kan morokab aya kulit aya daging aya tulang Allah mamukhalafah lil hawadits bahasa leungeun sote ieu mah mimbung nakwil dengan abdi mah ngabahasakeun dina Al-Qur'an teh yadullahi leungeun Allah dan leungeun Allah na mukhalafah lil hawadits lain cara urang sakitu beta takot kitu teh geus aman kan lamun di lembur mah lamun teu ngaji pan yadullahi ari leungeun Allah eta maglulatun dipelenggu oh Allah ya leungeunannya air ramuan untung nakal itu tanda air ramuan itu Allah sok jubak-jabak berarti wah tadi itu ngacong teh bahaya tah eta bisa kos kitu tah bisa non tafsir tapi yang benar gitu Allah aya leungeunnan aya kos kumaha mukhalafah lil hawadits ulah diceritakeun di benak ulah dihayal-hayal di benak hati urang di otak urang bahwa leungeun Allah teh kos leungeun urang murtad atau kos leungeun jin komo atau kos leungeun kumaha bae genderuwo moh komo tama geus sokana mah mukhalafah lil hawadits atawayan teh awil urang kumaha carana yad eta leungeun sok burak bere geus nalika burak bere ngaranna mere nikmat berarti ya di manaan ku nikmat bae atuh kuari mah geus ya eta adalah maknana nikmat yadullahi ari nikmat Allah maglulatun eta dipelenggu mangga dikahlipayan mah nu kos kitu teh ngaranna ieu adalah kitu majaz mursal min itlaqis sabab wa iradatil musabab sabab leungeun nu disababanana nikmat nu dibikeunana berarti utlikol yat allazi huwa sabab wa uida bihi nikmat allazi wal musabab majazan mursalan min itlaqis sabab wa iradatil musabab mun sia teu mondok teu ceuli datang ka bisa bae jangan kusia di sekolah ilmu kos kitu datang ka aya bae geus datangkeun ka kai mantap bodoh si sekolah teh maca Quran mah bodoh beneran aing mah lalagaan cek dokteran aing balik ya kitu aing mah kerja ditakeun di sekolahan mah ilmu kos kitu eueuh nu mantap eueuh kula geus ngobrol jeung sababaraha dosen atuh adik kula ge dosen di ULI adik kula dosen di UII, kula ditanya ilmu apa saja itu yang ada di dibejakan kula ilmu bilaga ada juga ya sedikit. Atau pernah bacaan kula di salah gentannya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallim nya ngadoa. Ye pan budak wasallim. Misinkeun pan si adi aing. Barang ngadoa deui sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallim karena kedua kali ya. Nisa maja utama awas ya. Hanya doa ada ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tegur kula. Kok wasallim? Ya, kan kita suka begitu. Wassalli wasallim ala sayyidina. Atau jangan begitu. Lihat dari sananya wasallallahu ilmadi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Madi harus madi lagi atuh. Masa di sananya wasallallahu kesini wasallim. Emang di universitas enggak diperjajarin begitu? Kagak. Buatnya bodoh kan? Adi aing bodoh isi mah balain terus masalah guys.
Saya tidak kok gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, mantap lempeng ku ari mah urang. Oh, iya eta sababna nu dimaksud musababna nikmat ngaranna. Aya ilmu nu kitu ngaranna mun di santri mah. Nduk aya sagemlengan dina Johar Makmun aya panbayana dina Juman aya atawa nduk khusus bae ngaji ilmu bayan Samarqandi atawa nu leutik bae karangan itu Imam Satibi ngasain atuh aya jadi babay. Di santri mah kok kitu mah tambah dikumis. Ilmu-ilmu kok kitu dikumis. Alfiah dijanggot kok kitu. Bangsa mantek di bulu bitis. Giliran majak ararese kabeh. Ikir carita gede na ilmu Allah subhanahu jangan lempeng jangan lurus bahasa anu mutasyabih ayat-ayat mutasyabih loh yadullahi maglula nikmat Allah nusok dibikin melalui lengan nusok disababan ku lengan mutakadina ngucur kuari mah horenganan maglula terbelenggu kuari mah tedudikeun baheula madras pangeran teh merena kain oh kontak tuh ngayapak nu aing kabeh embe tuh ngayapak nu aing kabeh sakit tuh ngayapak nu aing kabeh kuari mah ter ku pangeran teh datang ka hararese. Eta bahasa teh asupna teh ngaranna kinayah kana korep. Ya Allah nikmat Allah maklulah wari terbelenggu tadi bikin kain pangeran nya Muhammad nugaran Allah korep lerepet dur pet. Yahudi teh begitu teh belon ya teh. Nyana nya korep lerepet dur teh ngaji beureun baheula mingguan di dieu. Aduh, ingat ke almarhum Abah, koret ke begitu. Koret merepet, koret doang, koret merepet, dur pet. Wal koret yang kosimu ila salasati aksan. Koret ke begitu. Koret doang, hari koret doang. Nah, cara dura bere kata tangga ainya anak majung anak incu wala kekrakan ngan tatangga jeung babaturan tiluk dibere koret katanya koret merepet duit aya dihandapkeun anggal gitu gede jasa tapi boro-boro kabatur samajikan jeung anak nage piolok dibere datang ka ceurik koret merepet lu katilu mah boro-boro jang batur jeung pamajikan jeung jang anak jang nyana nage duit aya tapi nyana teu daekeun jang nyana ge kabeneran nyana haus duit nawa tukang es aya tapi tetep daripada meuli es kok cekelak maningan ge neangan sumur timba teh begitu gara koret merepet dur pet ilu teh koret di pasar kemis koret merepet dur pet eueuh iku pae hiji takut gitu bareng. Aduh diteruskan ku almarhum dongeng koret merepet dur pet ya bisa nyelametkeun diri acan jelema koret merepet dur pet dari tanah di kos hewan bus ka empang ngap-ngapan depai kana ini asana pae nulungan jol we aya mang euy ya berarti kalau tak tulungan, saya kira tulungan. Naik aing tulungan, tapi aing bayar. Oh, itu baru duit, saya kira saya. Ayo, dibayar. Kalau namun dibayar 10 dirham, aing naik 5 dinar we-nya. 10, 5 dirham. Hei, saya kira itu 10, turunnya saya 7. Atau 5 setengah, kalau kepae. Atuh nyalametkeun awak bae, eta kerenap-napan kudu nawar keneh bae. Ngaranna koret merepet dur Itu persis. Pan adat Jawara mah lain begitu. Kalau aing tulungannya, atuh bayar aing, ulah ngomong bayar tulungan. Sama rahasia. Itu aja tulungan datang alhamdulillah adena aing ditulungan Gusti ya. Mun teu aing pae, bayar atuh, kumaha ge bae bayar.
Mirip-mirip merepet dur-dur cewek tadi. Ngan adat namanya Jawara. Masya Allah. Nah iya Yahudi teh kos kitu ta. Ai keur dibere. Lah pribo lah. Nah iya teh ngalem ke pangeran. Ketika diarang dia watak karakter Yahudi nyana nyarekanan. Ya Tuhan. Masrulah. Maksudnya korek anak eta pangeran Muhammad nugaran Allah. Datang ke hese aing dagang. Datang ke hese aing usaha. Datang ke ieu teu baju itu teu baju. Ta eta teh nu boga omongan kos kitu teh Yahudi. Jol bae ka Tangerang. Aya. Bingung aing. Kurang kumaha aing. Ku kiai kita salat. Kita member fakir miskin ala kadar aing mere. Tapi aing hararese kene bae. Emang teu kadeuleu aing ku pangeran ta eta. Anak buah Yahudi tak kau gitu. Tak ayah di belar aja hiji taruh kau gitu. Anak buah Yahudi tak kau gitu. Munda yang ngomong kau gitu tak. Iya taruh aja. Ya Allahi maglulah. Ngan diterjemahkan maka bahasa Tangerang kau gitu. Heran aing mah. Cek kiai cenah kudu salat dua aing dua. Tahajud aing datang ka bareng meuti. Aing tahajud bae tapi hararese kene bae. Teu kadenge apa teu kadeuleu aing ngomong Gusti Allah. Nyaw gitu aing ulah di dieu ku Gusti Allah. Eta kan lobatan lo ngomong ka kitu loba. Lobakan? Lobatan teu? Coba saurang ngacung. Ya Allahi maglulah teh bahasa Gusti Allah nyaritakeun karakter Yahudi anu make bahasana make bahasa mutasyabih. Ieu teh ayat leungeun tafsir urang, leungeun Allah ngan mukhalafah lil hawadits. Geus bahasakeunana leungeun Allah teh kuari mah terbelenggu, geus daekeun mere ka aing teh. Teu kadeuleuan meureun aing ku Gusti Allah, teu kadeuleuan meureun aing ku Gusti Allah. Aing nya duha, aing tahajud, baca shalawat teu ngabuga aing. Hae. Yahudi teh Yahudi. Insyaallah. Atau itu tadi, ini kita ke sabab, wa irayatul musabab, nikmat, lantaran nikmat, nusok diberi melalui lengan sabab. Nah, berarti barang dibikuna musabab, nah nikmat karena berarti nikmat Allah nusok dilemparkan, dibikin, dikucurkan, didereskan ke Gusti Allah, ke aing, ternyata kuari, ku Allah diarang. Atuh kuari mah Allah teh teu barang. Allah teh tah ngabahasakeun polis ka Gusti Allah di kinayah teh bahasa teh kenau bihi anil bukhli kinayah. Ya Allah teh korek. Allah teh korek aing geus minta. Oh aing tinggal isuk-isuk Allahumma inna buhauka wal bahabauka wal quwwatuka wa isbatuka. Aing bisa babara kali eta bulanan tahunan tapi teu dibere teh Allah teh. Eta karakter Yahudi teh. Karakter Yahudi dan konstitusi loba kere ternyata eta nu kos karar itu. Ulah kitu ka Gusti Allah mah. Biasa orang ibadah, urusan ibadah urusan urang, urusan dunia urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakat Allahul aydihim wal wa'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan. Gusti Allah gula tau umsikat aidihim tegas ditahan dikeker lengan-lengan Yahudi tina magawean kahadean waluinu jeung dilaknat para Yahudi dimakolu ku omongan nukunnyana dilontarkeun ieu teh doa alaihim. Berarti ieu teh bahasa teh Gusti Allah gulat aidin bakal natei leungeun-leungeun Yahudi terbelenggu justru nyana nu terbelenggu mati daekeun migawean kahadean. Lamun nyana tadi kitu nyaritakeun Allah teh yadullahi maglulah, lain Allah nu maglulah mah justru leungeun nyana, justru dirinya na anu terbelenggu teu daek migawe kahadean.
Bukti namanya tidak berjalan keadaan. Kita percaya ke aing bahwa aing pangeran sebab aing nu nyieun langit jeung bumi katutesina. Kita percaya ke utusan aing. Pan aing teh ngutus Muhammad. Jangan nyahokeun bahwa pangeran teh aing nu utar atur aing teh al-mudabbir aing teh al-musakin aing teh al-muharrik. Didegakeun ku Muhammad tapi nyanapan teu percaya berarti nyana nu terbelenggu mah tina pagaweannya teu daekeun kalaksanakeun kada teu nurut ka aing, teu nurut ka utusan aing, teu percaya nu mentas walu'inu bima qalu dilaknat Yahudi ku omongan nu dilontarkeun ku nya sembarangan ngomong yadullahi maglula sembarangan ngomong bahwa pangeran korek selamat sia ku aing ieu urang akibat loba omongan-omongan teu pararugu geus pengacara ngacara-acarakeun salah jadi bener nu bener jadi salah ieu termasuk kana laknat Allah bakal turun jaksa hukuman anu kudu dibenerkeun malah disalahkeun diputus anu salah dibenerkeun diputus ya kongkong balingkong panjeun pengacara teh ieu nu bakal datang laknat Allah ketika laknat Allah datang lain ka pengacara jeung ka jaksa ka KKBH ieu omongan-omongan dihandap teh ada aing mah geus teu urusan beureun ku pangeran teh dagang mah dagang bae tapi geuninganan kos kieu bae laknat Allah bakal turun tak ka jelema nu model kos kitu ngomong saeueuh ayeuna bae sing hade teh ngomong teh ih mantak kudu ngararaji ge mantak lamun teu ngaji geus bahaya bae geus bahaya bae ini modal sekolahnya tinggi katanya itu dia udah jadi insinyur tapi sekarang kayaknya gitu aja tuh dia jadi ngomong katanya ini bagaimana ya padahal pendidikan tapi cakian teh ngomong dia tanda berpendidikan gua kurang bagaimana ini udah jadi insinyur tapi kehidupan gua begini aja ini kayak jadi urus sama Allah sepatan dah kaden gitu kita ngomong teh sangeuna eta ieu laknat Allah tina omongan nu kareureut teh bakal timbul laknat masyaallah nanti ke urang sok inget ka dongeng dia aya Yahudi jeung mukmin mancing aya Yahudi mah asal maca babacaannya terus bin salabin lah sin salabin wah gabus dikitukeun di cuduan wah lele jumbo gitu wah betul meunangan bae aya mukmin mah ada cacingan deui bismillahirrahmanirrahim shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak teh cacingna doang nu beak. Menang henteu. Cacingan deui ciduan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, cacing beak deui menang mah henteu. Datang ka deuk maghrib. Wah, Yahudi mah kempitet. Lu ai mukmin mah terakhir doang menang ge parai. Ya nanti kieu aing menang parah ieu. Kieu balik ka ieu tanya gua pamajikanna menang enggak? Menang. Mana? Tah. Naon tamaja parah teu kudu urusan lagut bae geus. Sakitu menang na cara kumaha deui atuh. Tapi nyanda tetep bingung teh pikiran. Bikinna hate teh aya bae. Maghrib terus ditinggal isya tafakur ka Gusti. Gusti terpukul abdi. Ya gitu mah diuk ngomong ngarendeng jeung Yahudi. Yahudi memancing maca sinsalabin menangan bae, nya percaya ka Gusti menangan bae. Gusti nu percaya ka Gusti pan lauk-lauk Gusti cai-cai Gusti abdi nu Gusti maca sholawat genang Gusti ajuku abdi dipasrahkeun ka Gusti aya meunang setengahna parai kaarti Gusti aya nu teu ibadah ka Gusti menang aya nu ibadah ka Gusti henteu cek pandangan zahir abdi mah teu adil tapi pan aya rahasia nyangakeun abdi mah ka Gusti sare are mimpi tah bangsa solihin masuk dibere mimpi. Dia tanyakeun ka kakak solihin. Dina impianana eta teh tadi Gusti
abdi mah hayang dijawab kok anu teu ibadah ka Gusti teu percaya ini kafir menangan bae ai abdi nu percaya. Oh, cek Gusti Allah teh. Sia maca sholawat diterima ku aing bismillahna diterima boro-boro eta berangkat ti imah lengkah sia geus jadi ganjaran. Haju sia maca sholawat mun ku aing dibere betik jeung betok segala rupa mahnya sholawat diojol jeung nu hina. Ya kalau teh aing moal mere nu hina kajeun di dunia mah teu boga naon ge geus disadiakeun tuh heula ku sia tuh surga aing dibere deuleu nya masyaallah udah. Nya aing mancing de terus ngan moal hayang meunang. Nu penting maca sholawat aing mah horenganan surga Allah teh kakarak dibere nempot kitu teh deui geus lupa daratan maca sholawat bae kuari manyana teh endahan dibere ku Gusti Allah asal mancing maca sholawat meunang deui asal maca sholawat meunang deui nyana barang datang ka geus genep kan Gusti dibere padi dibere panila kan dibere atuh kan abdi mah embung imah yang maca sholawat doang abdi mah hayang ge surga cek Gusti Allah ai kamari mah maca sholawat na teh karena Allah sia teh hayang lauk ai kuari mah sia geus karena Allah ka aing di mana geus karena Allah atuh ku aing diberean bae bahkan pan sia eta mantes mancing pinuh kan kempis di jalan aya nu mere nang aing eta jadi mawa kempis gede di jalan ge aya nu tas mancing tas ngajala dibikeun deui ka nyana. Deuk datang ka imah aya deui nu mere di diuk pinuh di pundak pinuh. Eta karena ikhlas tak ikhlas apa kitu tak ikhlas. Mada kese jasa ngasih ikhlas ka kese. Ai ikhlas teh pas kumaha kieu? Kieu ikhlas mah aya atur. Sia mah heran aing mah seuri. Orang datang ke dia ikhlas deh, gimana? Orang ditanya, kulurah teh, iya menghadiri atur supaya ngadukung atur. Atau kawahidin sarua bae mah kerja di pasarua. Kawahidin sarua. Ibarat kulurah ente. Kurang mah ieu mah menghadiri teh ikhlas lantaran nyana sebagai inohong kula. Geus kula mah hayang ngadengekeun tata cara nyana ngomong nyana rencana nyana. Geus kula engke endeuh milih sesuai jeung rencana nyana. Atuh naon rencanana? Apa dek ngawin-ngawinkeun anu randa atau nu duda atau ieu ge wahidin naon tah jadi kula mah embung aya dibere apa mau leutik teh dibere ke kuluran ten pokona dibere ku cap entik pokona kalau mah geus ieu mah ade teh geus kumaha atas nama rakyat bahwa kula rakyat geus deuk hayang ngadengikeun nyana endeuh kumaha ing ngaleumpangkeun nagara kula mah hayang nana mesti ikhlas tak eta itu begitu balik naik ojek aya jangan ojek lain ikhlas sama kolol jadi berembung jadi naik ojek menta tak cetak pas gitu tak jadi orang mun babacaan teh urang henteu dibere ku Allah berarti tetap bakal dibere ngan diberena moal di dunia engke di akhirat lantaran mun dibere di dunia atuh sholawat ieu diojol ku gabus ya Allah ya Rabbi letik amat bidadari mun nyiduh ka laut seuni eta mun baca sholawat hiji bidadari atuh makanin pan ki haji mah geus ribuan atuh ribuan bidadari di ditu mantan geus teu kudu kawin di dunia mah geus baya eta tah kitu jadi urang lamun nyaho tadi oh ya ibadah bae. Oh kaitanana jeung dunia mah dunia urusan Allah mereka urang mah urang ibadah ka Gusti Allah tah mun geus bisa ngabedakeun kos kitu ngeunah. Entek lamun kiai magahan ngaji boga santri aya 2 3 10 20 atau magahan kitu mingguan di mushola aju hayang dibayar. Cina amat kepikiran kiai. Nyaritakeun kalam Allah, nyaritakeun kalam ulama, ijma ulama nu mulia. Numun dicaritakeun langsung muka pintu surga blak yang kiai. Kunaon tuh hayang diagung-agung, hayang dibere, hayang digaji, nutup deui lawang surga. Ngajukeun proposal. 2 nu nutup lawang surga. Teu bisa asup.
Cak Allah ku maksa-maksa teuing atuh sia hayang dibere lah. Melalui leungeun camat mungkin. Dibere avansa. Oh, asa ai. Takabur di dinya. Cak Allah geus berarti sakituna ilmu sia teh diojol ku avansa ngan di akhirat moal dibere naon. Mun urang dikitukeun teu ridho asana mun nyaho mah kos kana ditu Gusti kajenting teu boga avansa. Abdi mah asal di surga bae kajenting avansa ieu. Ojol bae atuh jeung inopal lah avansa mah leutik. Eta mata hate urang. Kudu urang sama ikhtiaran. Tak minta ka Gusti diberi taufik jeung hidayah. Gulat aydihim walu'inu bima qalu nyata akhirna madilakna ku Gusti Allah. Dirina terbelenggu tedayakeun iman ka Allah, tedayakeun iman ka Kangjeng Rasulullah, yana tedayakeun migawe kahadean-kahadean. Aju ternyata dilana ku Gusti Allah Yahudi di dunia nate karena saat eta peperangan mukminin jeung Yahudi kalah Yahudi kucar kacir. Akhirnya di mana bae Yahudi cicing di negara Islam di Timur Tengah mah kudu mayar jizyat, kudu mayar upeti. Teu bisa laluasa hirupna teh lantaran aya di bawah naungan mukmin. Di dunyana nyana ieu terbelenggu. Di dunyana terlaknat, di akhiratna laknat anu luar biasa. Moal menangkan nikmat anu hakiki sababnya bakal diasupkeun ka neraka. Ini bima qalu akibat ngomongnya sembarangan di dunia jeung di akhirat dilaknat ku Gusti Allah. Na'udzubillah min. Urang ada omongan urang. Ulah sok ngomong kitu tah asana ja dagang mah dagang bae tapi Allah ieu bangun teu ngurusan ka eta bahaya teh ngomong Gusti. Bahaya. Leungitkeun nu ka kitu. Besi pernah ngomong gitu istighfaran. Da tahajud mah tahajud bae menta maka Gusti Allah aja menta. Tidak ku Gusti Allah, urang ngajasa kieuna benerin teh dipake keras sabareng ku Gusti Allah. Bahasa teu layak dikomentarkeun diucapkeun ka Gusti Allah. Ulah teh kos kitu teh turun laknat ka teh kos kitu teh laknat sing hade. Karakter Yahudi eta kos kitu. Masya Allah, mantap. Guys, wari mah barang nyaho ulah sok loba omong nu goreng ka Gusti Allah. Kurang hirupna ge nang Allah, napasna ge menang Allah, bentak jeung cicetna ge menang Allah. Dedengean urang kuari bisa ngadenge menang Allah. Suara nu asup ka teulik urang nangasupkeun Gusti Allah. Urang keur cicing bae suara manuk tiu eta manukna menang Allah berngadicaukeun aya suara indahna ge ngaindahkeun Allah asup ka teulik urang menang Allah urang ngarasa senang ngadenge suara manuk menang Allah ketika tas bae aya epi tamala nyanyi suara ge menang Allah nyana menang Allah teulik ge menang Allah atuh cak Allah disiksa sia ku aing ya aing mah teu nitah tak kok kitu mah kunaon didengekeun bae ku sia atuh eta beda ngadengekeun jeung kadenge mun ngadengekeun mah didenge-denge jangan nahennya bagus teh budak sorana teh urang marah eta urang curug li eta cicingna doang dicurug ge jelema dorong tasik oh ya geus kawin teh bisa sok yang masuk ka jeung nanyakeun ka geus kawin gagal rangna kitu kuari nyahoan teh budak rangda gitu. Aya anu kadenge urang di mobil beus urang mah biasa teu ngeus aya anu nyetel TV nyetel radio nyetel televisi kadenge eta mah urang mah teu ngeus sama kadenge urang mah teu ngeus aya ngadengekeun aya nu hayang menta tel deui tah mah tuh tilu lipet tah mah tuh nya eta menang Allah urang teh tah sanajan keur ngaji kieu ge ya keur ngaji ai ku Allah teu dibere ngadenge mah teu bae. Itu baik, baik. Ngaji, ngadengekeun ayat. Di luar mah nu ngarokok, nu ngopi. Ngadenge kan, aya lah kajen kumaha ge 2-3 mah aya lah kajen. Tanya teh atuh jasa ngarokok ngopi. Ge beres bae. Ai tadi nyurahkeun naon kiai? Ai ya, teh ngadenge. Teu ngadenge eta teh. Ceulina teh ceuli ka kaenceng mah kok kitu mah. Allah, masyaallah, karim. Bal yadahu mabsuqatan balik dua leungeun Allah nu tauhid urang leungeunna mukhalafah lil lawadis mabsuqatan
eta adalah dijembarkeun ku Gusti Allah atawa ieu teh ieu dawu di makna nikmat. Di satu ayat nikmat malain ya dawu ni'amun berarti mabsutatan ge ieu adalah mabsutun. Berarti di dia ieu tasniahna lain nasiahan mufrad tapi nasiahan jisim persis kos anu aya dina surat Tabarok ya. Nah, ieu ayat tasniah nasiahan wahid jisim tasniah akeki ya dunya dan misalna heula zaidun zaidani ayat nasiahan jisim ayat nasiahan jisim nah berarti itu maksud tasniah nu dimaksudna maka pro nah ieu model ieu ya dah maksudna mah ni'amullah nikmat Allah mendak di dieuna maksudna mubalaghatun fil wasfil jud karena ngabangetkeun dina nyipatan kana Allah mana Allah barahana Allah wa dunyal yad ditasyakeun soteh lapadiat jadi ya jauh di ibadatil kabah lantaran maedakeun kana pohara lobana izgoyatu may badiluhu syaqiyya min mali ayyufiya biarahi lantaran puncakna naon nu sok dibikeun ku nu barahan tina hartana dibara dibikeunna melalui leungeunna berarti pohara jasa mere nikmatna ditasyakeun soteh ieu mah mubalaghah lantaran leungeunna cara aya 2 cara 3 4 2 padahal lu dimaksud nama ni'amullah majazi eta kos gari teh ararese jasa tah ararese jasa eta ngaji geus kos kitu nah hese masyaallah entar ku hese-hese nah ju di bawah nundutan hese lah nanti tak ya cek Gusti Allah teh eta sungut Yahudi ngomong sangeunahna nganggap ka aing teh koret segala dengan bahasa yadullahi maglulah cek Allah gullat aing walau ieu cuma kalau awas itu laknat ya ternyata nyata dilaknatna bedakeun Muhammad bal yadahu mabsutatan balik nikmat Allah nyata jembar anu luar biasa kumaha ka jembaranana atuh emang nu Allah ya siku kaifa yasha Allah mamere kumaha daekna Allah bae Allah nu nyieun langit jeung sina Allah nu nyieun Allah nu ngadamel bumi katut sina Allah nu ngadamel jelema dihirupkeun ku Gusti Allah dimuriangkeun ku Gusti Allah digeringkeun disehatkeun ku Gusti Allah ku ari ku Allah dek dibere si ate-ata ku aing sia dibere si beta ku aing sia dibere si ceta ku aing sia dibere si emata ku aing dicabut deui si ebade cabut deui pokona mah yunsiku kaifa yasha Allah mere kumaha kahayangna Allah kurang kumaha jembarna cak Allah da aing mah bere kumaha aing jeung aing ieu asa ceu ulah macam-macam bae cak Allah ngomong teh ulah cablak ka sungut sia ka aing nyebut koret ka aing nyebut terbelenggu ka aing nyebut segala macam awas ya ya teh nu aing moal kebal deui disunatkeun ya acan kok digempakeun sia wae awas ya tuh nu mantap kan para rasul-rasul dibere wahyu ku Gusti Allah teh kita dakwah sing ade mun kitu bakalna diazab kitu mun kitu bakal diazab kitu aya para rasul aya para sahabat-sahabat masih secara retip keneh maka hatena geus aya para sahabat aya tabi'in dilanjutkeun ku para wali-wali Allah Subhanahu wa taala wali-wali Allah teh secara retip hatena ngan nyana teu meunang nyaritakeun kos rasul kos kanjeng rasul ngan nyana mah isarah doang tanya nama mun ki Umar Rancalang teh nya isarahan mawa waluku ditenden ditaekeun ka luhur di talian isarah naon urang lembur horeng isarah bahwa waluku deuk diistirahat berarti panas tuh hujan-hujan kanyahoanana eta kan geus 5 bulan 6 bulan hujan 7 bulan hujan takara kanyawan atuh walukuna ge ieu didadungan ieu teh dituhunkeun tuh eta ngaranna isarah Okas kamari manghani teater motor ditungtun gunyana ka ditu balik deui ditungtun deui ditanya mah atuh kunaon eta henteu ditumpakna moal ke cenah mah ditumpak kunaon emang
bensina mahal cekeun teh. Teu bensina naik bo kanyahoan ku kabehan mahal motor teh ditumpakan teh kurang mana naon. Ai teh kebal teh meunang 2 minggu mah blok naik 100% bensin. Isarahna kos sekarang itu teh jelema-jelema nu seukeut. Urang ge aya, teh manggi awal geulit itu isarah kene teh geus sarua kae. Tah kaartieun ku kabehan nama isarahna. Masya Allah. Nah iya ahli-ahli Allah teh pinuh ku isyarah. Ka baju-bajuna, ka lempang-lempangna, ka kopea-na, ka segala rupana, sabenerna mah ahli Allah mah isyarah. Mun keur nyana metakeun isyarah keur teu mah teu bae. Keur nyana metakeun isyarah. Kos Gus Dur. Oh, pinuh ku isyarah. Kamar NU di Cipasun. Nyana di Bengker. Sakit. Enggak baik, jadi itu bisa itu menaik nusa salaman lantaran di depan terkadang teu naon isarah. Naon sebab di ditu bakal aya jelema nu unggungeun sasalaman jeung nyana. Sebab ada padu anu luar biasa harita. Lamun itu dong sasalaman nu saejan sasalaman tersinggung. Eta kedatang kadinya pikiran nyana teh datang ka supaya kabehan bae ulah sasalaman. Coba eta. Barang datang maka Jakarta dibuka deh, ya enggak apa-apa. Maknana loba begitu ditafsiran embung nasa salaman teh loba jasa lain eta bae. Nah eta teh pinuh ku isyarah. Keluar ke istana make celana pendek. Tah isyarah naon coba eta. Loba jasa isyarah. Tuh, mantap lamun aya salaki teu diajak ngomong ku pamajikan asal diajak ngomong dijepris, isyarah. Hayang nyandung. Aduh, si babari itu udah isyarat. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Pokoknya Allah mereka makar saninggu sinin tau sin dek digembarkan ku Gusti Allah si A wa tadikeun deuk dirupakeun si B. Laki robalai mual ayah anu nentang ka Gusti Allah deksa anu nentang jaka bagian Gusti Allah. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik. Wallahu a'lam bimuraadihi wa inni yakin demi yakin bakal nambahannya minhum kepada Yahudi katsira minhum walaban nati golongan Yahudi ma unzila ilaika naon diturunkeun ka anjeun Muhammad li rabbika ti pangeran anjeun yakni Al-Qur'an minal Qur'an tuyana wa kufra nambahan kana lacut jeung kufur Muhammad anjeun nyaritakeun mukjizat ka Yahudi nu teu percayaan ka anjeun eta teh lain nambahan iman lain nambahan terbuka nambahan keul nambahan greget nambahan tuyanau wa kufur pasti lembur bae lembur kiai mulai aya bae hiji jawara anu gregeteun anu resepkeun loba anu gregeteun loba kitu bae kahirupan na terus bae moal eureun-eureun datang ka maot kumantak asal teger hate bae ka Gusti Allah lantaran salila hirup boro-boro urang di akhir zaman cacakan Kangjeng Rasul ge kos kitu cacakan para sahabat ge kos kitu cacakan para tabiin ge kos kitu komo nu ka urang mah begitu diamati nu tadina teresepeun ka urang jadi resepeun nu tadina resepeun jadi teresepeun bari balikeun deui nu tadina resep teresep jadi resep deui nu tadina resep jadi teresep jadi resep deui nu tadina resep jadi teresep jadi resep deui selamana kitu bae hirup di dunia. Nah kuari aya jelema teresepeun ka urang ngomong sakitu rapihna sakitu bagusna sakitu benerna nu resepeun mah tambah cinta tambah iman nu teresepeun mah tambah asun wala yazidanna katsiran kajen hukuman urang ngomong lempeng nyana ngomong makin jahat ka urang teu maksud nyinggung nyana asa kasinggung bae itu bae salilana kitu bae jelema nu hasud bata panyakit hasud teh pas itu al hasud la yasud jelema hasud do moal jadi pamimpin datang ka modar moal bau kayak bentak abeuna moal ka baca Kangjeng Nabi al hasud la yasud
Kajian ilmu luar biasa loh banyak tetap baik mabul di masyarakat ieu embung dipimpin ku eta ieu embung dipimpin ku eta lantaran penyakitan saat di jeleban wae dipimpin ku nu geuring urang deuk perang kemudian anu bengek maju tak kurang saja mundur tiang lain pasti ya lah ulah naon lumpat teh mudar sia moal hayang urang dipimpin ku nu bengek kitu kere dipimpin kuno hasud kan kadeuleuk penyakit hasud penyakit riya ku ahli nama suka deuleuh penyakit ujub penyakit takabur jangan kos kitu teh kapan eta teh aya ilmuna mata kadeuleuk hasud teh nah ketika orang ngomong bener nya nama ngabalieur bae ngabalieur bae mingtiung bae ketika orang ngomong rapi jangan nama asa kasinggung bae terus bae nah iya Yahudi dapat kitu Muhammad Quran diturunkan ke anjeun Quran dibacakan panjang. Tetap Yahudi nu asih wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyanau wa tambah lacur tambah kufur lolobana Yahudi dibacakan kitab Al-Qur'anul Karim lain tambah iman atau iman lain tambah malah tambah gede kakasudanana kakukuranana kalacutanana itulah karakter Yahudi na'udzubillah min zalika min zalika alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa alqaina wallahu alam bismara wa alqaina jeung kami dibakeun bainahum kami nu agung dibakeun antara Yahudi ahli kitab al-adawat wal baghdha kana permusuhan jeung perpenduan ila yaumil kiamat ketika dina kiamat antara Yahudi jeung Yahudi ge teu eureun-eureun adawah jeung baghdha antara Yahudi jeung Nasrani teu eureun-eureun adalah adawah jeung baghdha antara Nasrani jeung Nasrani ge teu eureun-eureun adawah jeung baghdha nu mantak eta Nasrani teh datang ka aya Protestan, datang aya ka Katolik, datang ka aya Kristen. Ta eta teh dikasa-kasa kitu teh lantarannya teh nimbulkeun adawa jeung bagdo. Kitu kene di Yahudi. Yahudi ge aya sababaraha kasa lantaran aya adawa jeung bagdo. Ngada ku Gusti Allah dikitukeun bae. Terutama Yahudi jeung Nasrani. Ulah dikira Yahudi jeung Nasrani teh sepakat henteu tetep bae aya adawah wal bagdo. Kitu kene komo jeung urang mah Yahudi jeung mukminin, Nasrani jeung mukminin. Eta mah geus moal aya damaina datang ka poe kiamat wa alqaina bainahumul adawah wal bagdo ila yaumil. Moal ulah diharepkeun Yahudi damai jeung mukminin. Indonesia mayoritas mukmin, mayoritas muslim. Mulai di 90% turun jadi 85%, turun jadi 80%. Yahudi terus-terusan ke orang teh. Ngacak-ngacak di orang teh. Terutama papan atas diacak-acak. Ibong-boy, kemana arahna kahayangna? Nu penting isme Yahudi bisa lempang di Indonesia. Sekarang satu orang 25 tahun masa Soeharto. Ditambah kuari culcal gereja-gereja. Culcal sarana agama Yahudi. Bangunan dikuasai didominasi ku Yahudi. Pasar didominasi ku Yahudi. Politik ditumpangan ku Yahudi. Urang nu aya di Indonesia namu di negara sorangan. Ngajalankan perpolitikan ditumpangan ku Yahudi. Teu bisa tegas urang. Mata presiden urang teu tegas. Urusan cik-cik bae teu tegas. Naon sababnya na di luhurna teh? Ieu sing hanesnya. Awas. Dikuasai. Dan didur dengan atas nama agama untuk kepentingan Nasrani jeung Yahudi. Melalui kepentingan, pakai bahasa kepentingan agama. Di jerona nyulusup Yahudi. Jadi gitu baik. Geus kos kitu bae. Kamari di Cirebon keur Jumat meletu teh. Motifnya naon? Wallahu a'lam. Geus macem-macem ieu teh supaya disebutkeun bahwa Islam itu aliran keras. Yang disebutkan kos itu supaya omongannya ditanya secara internasional bahwa Islam adalah teroris. Yang kos itu doang.
etika yang diakui, ucapannya anak bahwa Islam adalah herois. Ya gitu doang. Lantaran tapi bukti anak, nu terorismenya anak, dibuatlah punya anak, dar tidur dengan motif anu macam-macam hayang diakui bahwa Islam adalah teroris. Ya gitu doang. Setelah kurang dikaji ditumpang ekonomi di Indonesia geus ekonomi Yahudi kabeh. Pedagang letik mah geus teu berdaya. Geus teu berdaya kan diasruk ka lembur-lembur Indomaret, Alfamart, Simamat, macam-macam gitu. Tapi Yahudi wah gitu. Kumpul lagi dibahas barulah memeh aya Indomaret, bakal aya Indomaret, Alfamart dari 3 manusia di Amerika nyata lari. Geus kudu dibalikan deui dari sana. Sekarasa kurang anu kitu naon ngaranna jual tanahna Pak Haji anu ngalaksanakeun Pak Haji sekarasa disedot kate dibawa ka negara timbul jayen dan lain sebagainya ieu teh dikuasai didominasi ku Yahudi model ala Yahudi kredit kabeh geus teu bisa cash ala Yahudi kabeh lantaran di negara nyahuan bahwa cash eta kredit eta sistem kos kitu haram maka Yahudi nyin keharaman hayang nyawa coba dikisok kakuaten tak henteu kiai dibelah aja kuaten tak henteu terus si asruka ternyata mulai ngomong nggak apa-apa kredit juga nah cak bilingkeun kan ini batur gua nih ini sahib gua nih ini my friend. Aduh, masya Allah. Nah, kos gitulah. Hari itu ayah setelita dipilih. Perekonomian di dunia dia ditinggali perkembangan anak. Bahkan kiai-kiai saha nu ngaharamkeun, saha nu ngahalalkeun geus aya di Amerika. Ulah dikira teh. Geus kekuatan agama teh punyana secara ya. Secara naon kitu ngaranna kitu teknik geus kaukur kunyana sebab tah geus kadeuleu mana nu kuat mana nu henteu ketika tah kasih kuat keneh ya yayasankeun dan geus kuat melalui yayasan teh gaji kuari gampang Yahudi mantap 24.000 pondok pesantren nu aya di Indonesia dengan jumlah santri 7 juta. Nah iya, ini akan disetarakan. Tadi tuna bakal digaji ka santri-santrina digaji. Asal geus digaji, saya tadi tuna teh iya adalah moal bisa ngomong tahu. Bisa mau tahu. Kita kiai-kiai anu kos gari itu tahu. Dia tegas, Masya Allah Karim. Ia kerja kaca-kaca. Di DPR mana kuari anu keur ngamasalahkeun hukum Islam. Di daerah tingkat 2 datang ke tingkat 1, datang ke di MPR sudah ngamasalahkeun di negara demokrasi mah terpisah agama dan negara. Negara, agama pimpinlah oleh pemimpin agama masing-masing. Protestan pimpin oleh kiai Protestan. Katolik begitu juga Yahudi, begitu juga termasuk Buddha, Konghucu, Islam. Ayo geus kompetisi di dinya teh negara mah ulah dibawa-bawa. Ai negara Islam mah lain gitu. Negara dan agama satu kesatuan sebab kitabna Al-Qur'anul Karim lempangna negara, lempanglah agama. Bolosna negara, bolosna agama. Ternyata dirasakan melalui negara demokrasi agama elek jasa. Mau di Indonesia mah ndet minta naungan ke mana urang tentang agama. Ayo coba minta naungan anak asaha. Jasa. Ka DPR geus api lain, geus pengurusan agama. Bupati juga teh minta tanda tangan SPPT. Penjualan tanah sekian ratus meter, junan hektar gitu. Urusan agama mah teu dilingseut. Ka mana urang kuari minta naungan, naungan teu diurus berarti. Teu diurus berarti dengan dalil demokrasi. Iyalah kaayaan.
Tah, berarti urang teh geus karakter Yahudi. Dah, kuari politik itu umpanganku Yahudi, ekonomi Yahudi, negara urang teh ieu teh geus semi Yahudi. Urang mah kuari masih keneh bisa ngaji ngadengkeun Al-Qur'anul Karim. Maos urang, so anak urang nu kuari teu terdidik di SD, di SMP, itu nyahoan ka hidup bau anak urang teh nyahoan hidup teh seungit. Urang geus bararawat tah. Kabeh pararaeh tinggal anak-anak urang nu bakal jadi pemimpin, nu jadi DPR-na, nu jadi bupatina, nu jadi kiai-na, anu masantren geus teh asli. Dina aslina geus teh kuat. Zaman incu urang wallahu alam ka ditu. Wallahu alam deuk kumaha ieu hancur sakieu teh. Zaman urang mah baheula keur leutik capan HP televisi. Kabladina aya televisi aya HP budak SD kuari mamawa HP di kangkarungkeun di dieu tah. Apa teh dibelikeun salah teh dibelikeun marah. Ayo coba. Urang teh geus dididik ku pendidikan Yahudi. Urang teh kudu dididik ku agama sedini mungkin anak urang. Kuari mah dididik dengan sendirinya ku lingkungan Yahudi. Geus teh dicita-cita teh terdidik sorangan ku lingkungan Yahudi. Atuh geus kakarari ada sisi pemandangan unggal pendidikan Yahudi kan ngaranna eta teh. Dan lain-lain sebagainya. Urang manita ngaji hese belek hese capek ngadidik diarahkeun nya nama Yahudi ngadidik urang geus merajalela melalui ieu dan itu geus mendidik sendiri lingkungan urang teh geus termasuk lingkungan Yahudi gede geus jadi Yahudi minimal karakterna karakter Yahudi nauzubillah min zalik nah kadituna wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Permusuhan moal eureun-eureun Yahudi jeung Yahudi jeung Nasrani jeung Nasrani, terutama Yahudi Nasrani jeung mukmin. Moal eureun-eureun ila yaumil didamai-damaikeun dia tetep bae moal damai sebab nyanana hasud bae ka urang. Bohong kadik lamun nyana deuk damai jeung urang. Tinggal urang mah bae lemah. Rakyat mah gagah dengan asal geus jadi pemerintah bae dengan dasar HAM. Eta geus urang hese jasa geus demokrasi aya HAM. Geus aya kitu ge hese. Ieu keur nyaritakeun apa adanya. Geus kos ieu kaayaanana terserah urang harusna teu mendek kumaha. Jangan negara urang mah moal mungkin. Nah, demokrasi kos kieu atuh kieu ayana tinggal urang kembali ka diri urang masing-masing. Kembali urang endeukeun negara moal mungkin revolusi mahal hargana dem kamari ge sajalan kamari ge kitu naon garang-garangna sakitu mahalna kuari kos kita ayanana gorenganan lain bantrak-bantrakeun ieu makam natihin ayat naon gitu kana tihin kitu okos embe ngabadugan gunung bae ieu mah hese jasa lain gunung oyang endahan tanufna parargap ieu mah cara kitu ieu mah kana tihin. Nah, ku ayana sakitu, urang kembali ka diri urang bae awak lah bebener sia bae. Bebener sia bae ye umur geus bae 50 taun. Nu 50, nu 60 mah tinggal 3 tahun deui. Anu geus 63 tahun kurang sabulan mah berarti anu sabulan deui si awak ieu. Nasehatan, nasihat lah. Urang bae urang ka masjid. Urang maca salat. Bisa balik ieu. Sebabna ngandelkeun pamarentah moal bisa. Ngandelkeun nu sajen moal bisa lantaran ieu acak-acakan urang geus terdidik ku pendidikan Yahudi dengan sendiri. Balik deui ka diri urang bae geus maca Quran, urang ngomong geus salat. Salat mending maca Quran bismillahirrahmanirrahim. Di hari maca Quran. Ada aya pemandangan kana. Anu lewat putih itu pampereun deui. Alif lam mim deui liwat dibelekeun wae lain Quran tah mah leuting-ting teh burung. Ya Allah wa alqaina bainahum wal adawat. Karakter Yahudi nu aya di Tangerang naon coba kuari ketika Persita main. Ketika Persita main nang saha nitah eta kos kitu lamun lain dididik ku Yahudi. Jelema pilihan kalaluar sakumaha siraru mobil mana bae di stop lalaki awewe geus puguh sama geus haram-haraman geus lain budak bae kolot ke kabehan nang saha eta kan karakter Inggris eta kos kitu baheula mah urang ngadenge pemandangan kitu teh ketika supporter Inggris main
dikhawatirkeun di mana-mana awas Inggris main. Dijagaan lagi ku ribuan tentara. Sebab di dunia paling brutal superstar Inggris. Baik kuari ke Indonesia. Ayo di Tangerang. Ya sabaraha nu modar coba gara-gara tawuran, gara-gara Persita. Ayo, geus sabaraha nu paeh teh sabaraha aja kula mah nyaho jasa. Emang nu antar nyaho kiai emang nonton, lain nonton goblok. Jar nonton sia kain. Kan kolot sampai beja. Waalaikumsalam. Enak tuh, itu kiai. Kunaon tuh? Anak kula di rumah sakit. Kunaon? Dewel ieu. Dewel kunaon teh? Anu ngabacok. Kan datang-datang ngabacok bae. Tawuran, tonton Persita hiji. Dia Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, balik anu di motor gitu. Anu ngabacok di tukang. Dua. Nu keur di penjara ku ari sabaraha keneh. Nu paeh nu kulanya bulan ieu teh hampir 10. Bulan ieu doang, ieu nu bebeja eta nu teu bebeja mah wallahu a'lam. Nu paeh doang, nu di penjara sabaraha. Kayaknya tak karakter Yahudi talain kok gitu. Mun ditanya ku orang seorang mana kentos, di masjid di mana handapeun kang Kalawi. Pantes tah henteu. Ya Allah, ieu sia ieu urang pangodokan coba pangodokan. Leuwih roka tibatan kentos pun pangodokan mati. Masya Allah, ya karakter Yahudi datang ke orang. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil. Akibat naon eta? Akibat teu percaya ka Allah, teu percaya ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai lamun dibudak keneh geus diadawahan wal baghdha kumaha geus gede. Lamun eta diteruskeun teu di stop ku pemerintah urang atuh meureun nyontoan kanu sejen deui eta geus jalan teh timbula adi-adina. Timbula ieu perangkat di handapna nurutan eta makin merambat. Mun kula jadi bupati stop. Haram. Balik ya, main bola. Helanan. Lantaran dia ngan korban lagi sabaraha ieu teh. Nu poe, nu di rumah sakit, encan deui kitu anu di penjara. Eureun. Mantap tau dieureun. Cenah teu maju untuk sementara daripada bahaya. Mantap tau ieu aja teh kok kitu mah. Korban lo baca asa ieu. Aju di tol, macet di tol. Gumu-gumu karena itu aya truk ronton eta kumaha coba masyaallah. Nya tawuran nya kageleng nya macem-macem. Aduh balik lagi itu, menang aya bala-bala nu saha bae diakan Pak. Tinggal ini bae kieu bae modal lain bae aku sia kabeh. Pikir otakna ku sia sama. Otak sia gunakeun kadinya mantak naon camat berbeda kabupaten. Rekeun heula sakedeun. Ieu teh make pungkarat. Kalaka. Mantak naon jadi bukan tanda tangan. Heula negara aing acak-acakan ye kos yang modar loba jasa. Masih pertimbangan kiri kanan pertimbangan kos itu. Wa alqaina alaikum adawata wal baghdha ila yaumil. Cacakan karakter Yahudina geus kos kitu komo mun geus jadi Yahudi. Masyaallah, na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ya Allah ya Rabbi. Kullama waqaduna lil harbi atfaha Allah. Di mana anjeunna ngahurungkeun sunna dikeun merangan Kanjeng Nabi nu dimaksud mah ieu teh bodo anu leuwih teu beda jeung sunna anu dikeun teman Kanjeng Nabi merangan Kanjeng Nabi tapi tetep bae apa Allah Gusti Allah diparengan sehingga teu berdaya nyana endek hancurkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pukeul ka Kanjeng Nabi sehingga nentang ka Kanjeng Nabi ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ngajak dibohongkeun ku manehna ketika Kanjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim begitu tambah subhana wa kufrana bahkan bainal adawat wal baghdha wa alqaina bainahum adawat wal baghdha kabla dia nyanyiin gerakan hantem Kanjeng Nabi bersama-sama sahabatna tetap ku Allah dielehkeun bae apa Allah aya mah aya bae ngan teu kumaha nya engke di akhir Kanjeng Nabi bakal gede deui wah urang aya di akhir ku ari urang aya di akhir ya teu
mana ge Yahudi kadi Yahudi lagi. Ayo Pak. Kamari ieu mah keur tahun 70 datang ke tahun 80 urang mun ka kota Tangerang make samping aslinya seueur masalah. Jadi incek nage ngahiji jeung urang. Ngobrol bae di toko teh jeung si incek teh kan pas gitu teh. Tahun 90 kadi rada izin make samping. Tahun 2011 mah kuari mun make samping atuh di Uber jelema. Woi, itu orang gila gitu. Nu edan datang ke kota. Geus mare nu edan. Sementara geus make samping mah ulah ka kota geus. Ulah ka kota geus kasarimpen. Itu layak, kita bangsa manusia anti kabeh nu mah ka kota mah mun aya nyembah ka kota make samping di dadeureun bae. Urang ge izin sorangan. Urang bae urang geuleunnyana izin. Jadi tuntuna mah urang aya neuleuh awewe beunta aya neuleuh nu kitu beureum izin aing. Jadi gitu layak. Naon eta? Iyalah perubahan. Masya Allah. Komo kahareupeuna. Komo kahareupeuna satu sisi urang hayang boga anak dihareupeun ku urang soleh, satu sisi ngadidik anakna nya sejasa. Unggal poe ceuri tentang anak bae, nu teu dekeun sakola, nu nonton TV bae, main PS bae, nu hayang HP bae. Eueuh bae anak teh bah pondokeun kula pasantrenkeun kula mah teu kuat jasa hayang masantren. Saya hiji-hiji nah yang bah kula memondok bae heuh dia mah mondok bae nya sakola dia mah teu maju kelas 3 bae ngendog malulu dia mah mondok bae aya nu mondok rugi itu kan geus sesana dedet maju ku wae eta agama masyaallah wa yas'alu fil ardi fasada dinya ngalaksanakeun di muka bumi ieu karusakan mufsidin bil ma'asiyah ngarusak dengan berbagai permaksiatan atuh anu ngayakeun judi teh saha Yahudi Kristen nu ngayakeun mabok teh saha Yahudi Kristen nu ngayakeun riba saha Yahudi Kristen kabeh kafir ieu lah wa yas'auna fil ardi fasada dijelaskeun tukang yeun huru-hara tukang yeun karusakan berbagai permaksiatan adalah Yahudi jeung Nasrani nu nyieun hotel saha Yahudi di Jati terpampang luar biasa nelayan eta nu saha Yahudi sarua bae nunyeun kadugalan Yahudi anu boga nekleuh Yahudi nu boga dan lain sebagainya Yahudi jeung Yahudi bae bae Yahudi nyeun majelis taklim eueuh eta tuh perkara itu bae baheula mah aya bola sodok teh di Grogol di Cililitan di kota urang aya liwat teh itu judi kelas kakap meureun main sodok-sodokan kuari di Gelam aya di Gelang soket eta di pasar Kemis aya deui acara engke mah di Bajul Saing Masya Allah ai ditu kurang lumayan atuh warau teu kudu bejakeun ngaranna lah wauh bae pokona aing mah ieu kumaha coba eta lakon kos karar itu menang bae bulan pamajikanana datang ka imah cerik bae mata nang sok gede ge kunaon ieu cerik bae lagi kula teu balik-balik kunaon tuh? Terbalik-balik, meureun neangan duit, lain neangan duit, kena meakeun duit. Meakeun duit kumaha? Bobogohan, jeung eta pelayan anu sok sodok-sodokan gitu. Lagi kada teh. Emang aing teh nyaho aing. Jenyangan apa beda ka aing. Kata lagi jangarana, anu jadi nyaho bae tah. Di Bitung aya, di Kupa aya, Pasar Gadung gua jaga dari Pasar Gadung. Beneran aing mah lalagaan bener. Pasar Kemis 6. Loba. Eta tempat pagawean Yahudi baheula mah di kota urang deuleu teh. Kuari teh ka kota Tangerang baheula aya. Kuari mah ka kampung kahandapeun tangkal awi aya. Yahudi. Ya mengangkat perkara Pak wa was'alna fil ardi fasad. Babari jasa ngembangkeun pasad Yahudi. Gampang jasa. Kurang mengembangkan kehadean teh sulit anu luar biasa. Hayang supaya apaleun rukun wudu masyarakat hese. Hayang supaya bisa rukun salat hese. Hayang supaya salatna tentrem nikmat merasakan bahwanya keur salat hese jasa ismu eta mah hese jasa luar biasa. Tapi Yahudi mah internasional kamuana bae nu kira-kira bakal ngahalangan nya demo hancur-hancuran. Luar itu mah itulah niman taqwallahu wa yuhibbul muhsinin wallahu fa'ala wallahu a'udzu Allah ta'ala
ibu komite rusak karena sudina kadua anu ngarusak kabeh di mana Allah ibun kalangan ensanya Allah bakal nikah ka jelema-jelema nu nyieun karusakan di muka bumi terutama Yahudi Nasrani nyieun karusakan ditiru ku urang nyieun karusakan berbagai permaksiatan Allah tersebut Allah bakal nikah mematak sedang mun negara dicipta ku Allah lantaran pika benduan Allah lumatak pika benduan Allah nurut ka Gusti Allah nurut ka Yahudi jeung Nasrani naudzubillah min mudah-mudahan dijauhkeun tina azab negara urang mudah-mudahan dijauhkeun tina bala mudah-mudahan dijauhkeun tina siksa mudah-mudahan disalametkeun ku Gusti Allah ditangtauan ku Gusti Allah diampura sakabeh dosa urang dosa keluarga urang dosa tetangga urang dosa pamimpin urang sehingga urang kabeh disalametkeun ku Gusti Allah utawa ka Qur'an al-Fatihah